anak king jimat awaking hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan raksa pariksa amara hidup nu ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup panon dina nempona ceuli dina dedengeanana letah tina ucapanana leungeun tina cacabakanana suku tina lalampahanana jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu mata keraheun kana manah batur ngarah hidup hirup loba dulur akur jeung salembur anaki ulah poho jaga riksa kaluhungan alam dunya da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunya teh pikeun diropea istoningkeun kahirupan hidup jeung papada umatna anaki jimat awaki ngajalanan hirup hurip di alam dunya teh teu gampang hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup bakal nincak kana tanjakan jeung pulunan omat hidup ulah kutur salawasna eling kanu Maha Agung nyembah kanu Maha Kawasa turutkeun papagon ageman jalankeun pituduh karuhun urang anaki jimat awaki dina unggal renghap nu jadi indung bapa keluar doa anu mustajab pikeun anak-anak nangara hirup pinanggih jeung kabagjaan kajebaran pikeun pipekeleun dina ngoni ngajalanan sagara kahirupan di alam dunya omat anaking hidup kudu silih asah silih asih silih asuh silih talingakeun nyadiri silih simbeuhnya kadeudeung deheuskeun duduluran raketkeun babarayaan ulah rek pakia-kia ulah rek pasalia paham hamo nepi ka papaseaan anaking jimat awaki omat ieu pupujuh keur hirup hurip hidup salawasna bral anaki jalanan hirup hurip hidup sugan jeung sugan hidup bisa ngajadikeun diri hidup jadi manusia sing sumanget jeung ulah epes meer inget pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha mending lobakeun ibadah hirup di dunya mah kabeh ge moalilah keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah ati pabelit jeung urusan duit hirup loba digogoreng jeung dina nyeri ku batur omat ulah dibales justru eta kasempetan keur nguji hate urang rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati pan ngeunahna hate ku geus ngarasakeun agering rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate nyieun kahadean ge sing ati-ati utamakeun kaikhlasan hate mun eueuh maksud ngajak batur kade tong sagala hayang kanyahuan ku batur justru eta nu mawa cilaka geura deketan Allah ku jalan ibadah anu khusyuk geura beresan hate ku jalan lobang nginget-nginget dosa geura lobakeun kahadian keur bekel jaga urang balik prak geura hitung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun geus loba amal keur bekel jaga di akhirat nah yakin hirup bakal salilana yakin moal balik ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka nah sanggup nyang hareupan panasna seueur neraka
rek iraha atau eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam dunya.